action. Kunaon Nisa teh kunaon? Hah? Nenisa. Oh, Ratna. Hah? Ratna. Rati. Yuk, roll action. kunaon aturatna teh kunaon ya teh? Ieu bingung ya teh. Bingung kunaon? Ya teh si Imron jeung si Lain gitu. Kumaha atuh? Bingung ya teh. Bingung. Biasa beda perasaan. Biasa Terkadang beda perasaan. buku ke Arun. Terkadang Buka Arun. Imron. Kunaonnya? Buka Imron. Main ke lawan lah. Yuk, roll action. Kunaon atuh Nisa teh? Hah? Nisa, maaf. Ratna, yuk action. Kunaon aturatna teh? Iya Wis, ieu teh nya perasaan teh beda. Jadi mikirkeun Mas Arun jeung Imron. Terus kunaon masang di pikiran atuh? Perasaan beda kumaha eta teh? Jadi makanya bingung, dua nana ganteng. Terus Salah. Kumaha tuh ih? Bingung. Bingung. Naon sih dia teh ya seak. Hayang ka Imron. Yo seak teh tiba-tiba inget ka hayang Mas iya Indra. Mas Indra. Apa nama? Terus? Gitu ya lah. gitu. Bisa terima dua anak hesena. Dan menang meureun kawin nanti. Kawin leuwih ti hiji mah. Di mana ya kawin di menang kawin. Dia geus mah mah. Tuh, geus datang mana ninggalkeun ini teh. Yuk, sakitu we. Yuk, roll action. Bingung kunaon ya teh? Iya perasaan teh beda. Tiba-tiba inget ke Mas Arun. Heeh. Tiba-tiba inget ke Mas Imron. Anu kitu dilieuran. Geus kawin dua nana. Emang bisa kawin dua nana? Ai si Ratna. Bisa Ratna. Naon kudu hiji dua, geus dua. Mulai si aya nama Eis. bisa dua kawin. Teu bisa. Ceuk euis kitu jeung buru. Geus Eis dua udah datang. Tuh. Ya si Ratna mah kitu. Kuis diberes saran. Malah geus keur euis atuh dua nana. Bagus ya.